Araya gitu digawe teh. Di belah mana digawe enak Oh itu di tuningan. Janganlah ka dia ah. Belah mana digarawe enak tanya. Dengan saat nih kolam teh Oh itu di itu dengan belah di itu gitu tuh udah belah mana garawena sana dihanap tuh mana pegawai areuh kieu pegawai teh kamarananya tuh alah ganti araya pegawai masih keneh bala keneh tuh ningan sedengkeun ieu teh kudu dipake minggu-minggu ayeuna ieu teh kolam teh iya mau kudu ditelepon ke manor ya misalnya mah telepon ke manor nah yang kudu ditelepon ya pegawaian temukan anggus kene loh assalamualaikum pemanor juragan iya kumaha pegawaian can beres-beres kene. Udah kumaha teh ning pegawaian lupa pangaputu geuningan. Kurang cenah ngomong nama ieu na danana. Aduh, kurang kumaha ieu dana urang geus beak sabaraha. Ieu teh kamba mengaruh teh duit teh. Kumaha deui atuh juragan cenah. Sekarang engke bakal kalarinya deui teh. Sok soal duit mah aya ieu lah. Ayeuna pamaro di mana ieu? Biasa wae keur di buruan ieu. Rakedek lah. Kumaha ka dieu lah sakedeung. Ieu ka lokasi. Kieu tuh juragan. Ya. Jadi dia bakal ngirim jelema hiji ka dinya tah. Batu dua we mawa mah dua pegawai ayeuna. Hiji heula we jang mubuhkeun mah. Nya. Siap. Pean heula transferkeun ka dieu. Siap ditransfer ka dinya aya lah. Lamun geus ditransfer kabeh tah isukna kakara ditah digawe kabeh. Nya sok buru soalna. Renang. Soalna ieu teh pan ayeuna teh tereh tahun baru. Kudu anggeus minggu-minggu ayeuna ieu teh kolam teh. Minggu-minggu ayeuna. Bisa lah urang digancangkeun gaweanana. Siap. Sok raguan lah di dieu ye. Penting mah teh we transferkeun heula. Iya siap geus transferkeun. Siap, sok. Yo, juragan. Ya. Waalaikumsalam. Ieu pegawaian masih keneh kieu. Can anggeus keneh kumaha si manor teh, goblok pisan manor teh nya. Jeung ongkos hayang naik di. Aing itu panggedena itu mayar pegawai teh teh. Hayo hayang ditransfer deui. Kumaha atas ke sebelah manor teh nya. Paling sedatang ka dieu dicarekan ka manor teh. Balik pisan barang gaweana aing teh geus beak sabaraha juta itu nyieun kolam teh tuh geus keneh kieu ieu teh sapalaan teh manor teh bala keneh nih ieu belah mana itu tempatnya juragan teh ya iya jangan mah foto jangan mah aya tuh kuningan gede gedenya mana sih juragana itu jangan mah tuh itu ada gonanya kemana urang minta ongkosnya can boga ongkos atuh
atuh ngadaguan malila deui. Moang ke daguan mau dira sakedeung lah. Sok atuh daguan di dieu burukeun. Rek narik deui ye. Gede ki si juragan euy. Tahan mah nyen kolam renang itu si juragan teh. Gede kieu nya. Oh, anggeus lagi iraha meureun ieu mah. Kemana sih kesebelah teh lalilanya rek tarik deui ieu nih. Kira mayor ongkos unggul gen hera rese. Kumaha ieu teh nya? Aca deui ongkos lagi. Mana tuh nya? Teh mula ke dieu. Ka mana cenanya nih hera rese. 2 jam setengah ya. Nyokot ongkos ojek nih laki ya. Aduh. Mana nya? Ya muatan nih kudu narik deui ayeuna ke Ciparai. Aduh. Saha di kemana nih jelema teh? Manor kami hara resep pisannya. Aduh. Iya juragan teh. Juragan. Oh iya nu dikirim ke Wang Pamanor. Nya juragan. Oh muhun. Eta nama heula sok digawe heula. Engke heula juragan gampang soal gawe mah. Ayeuna digawe heula. Engke gampang gawe mah ieu pangmayar ongkos ojek. Ojek di ditu kana ojek. Henteu jeung Manor henteu. Henteu da tah. Pan tadi titah jeung Manor ka dieu teh. Manor teh nitipun ka tukang ojek tadi teh. Ieu pang nitipun ka ditu ka juragan cenah. Bayar ojek sabaraha? 70 juta 100 kitu naon lah. Yeuh. Nya juragan 2000 da teu mahi atuh. Maknya ongkos tadinya ka dieu. Tatan beureum memahi nu beureum. Gede teuing mah eta atuh. Ulangan teh kadeukeun. Kayak urang bikin kali itu nya. Sok buru ulah lila. Moalah, kalau mula. Kereke can gawe geus minta duit. Aduh. Ya cenah ya. Naon ieu teh? Iya ongkos ieu pulangan 85 cenah. Oh, tik-tik teuing pulangan 85. Eta pulangan cenah itu di rumah ngadaguan diburu cenah. Wah tuh kerek ngalarisan kerek bieu narik. Geus pulangan. Jika itu daguan deui sakedeungnya. Ulang geus we bae lah. Bejakeun geus juragan. Pulangan ke 85 tah. Yo. Wani hari ka dieu beres 100. Bukan aya muatan deui nu kieu deui lah, bae lah. Nah. Itu nggak boleh saha ya. Tarik deh parah ya mah. Kumaha juragan? Mana gawean teh? Iya pigawean mah ieu tang engke nya bila mana ieu geus anggeus. Geus anggeus itu sesorodotan. Geus jeung waterboom geus anggeus beres. PC belah kalian geus beres. Terang saraya pegawaiana eta mah. Tinggal saurang deui. Ieu nyanyian. Eta gampang. Ieu nyanyian ieu pan nyukul di cayan ieu teh. Nya kula menang eta tuh. Nya. Saat mati totong ge. Nya bener. Hari nyanyian. Gitu. Nya nyanyian. Nya ta ieu di belah dieu nyanyian. Kayak urang cayan lah tuh. Sok. Lah. Agak kieu. Aduh, si juragan ditah nyanyian ieu tapi sakitu legana ieu kumaha carana? Wah, kok emang gampang tuh sia. Wah. Sia. Bismillahirrahmanirrahim. Sia. Nyai, mana nggak sih nyai teh? Nyai, kita nyanyinya tapi naon ditanya kayak gituan. Nyai, Bosan kemana nyai lagi nih nyai? Ayo si juragan itu bener nih tah teh. Kumahanya tah nyanyian segala. Lebihan naonan. Kapan titah juragan teh nyanyian ieu teh?
lain nyai-nyayan gitu, lain ayeuna di decan anggeus ieu mah. Engke geus anggeus. Oh engke. Engke geus anggeus. Bade ayeuna. Pegawai teh anu balik si kasabalan. Kasabalan pisan. Besar gua di dia. Nepi teh. Geus. Alah nya satereh euy. Ere atuh da ngajalankeun anak atuh da Oh da kan gitu tuh. 100.000. Heeh. Daguan heula di dinya nya. Kadinya heula. Cek barang beli heula. Heeh. Pain eta si juragan ngajakeun motor siga nu ebel aduh kota ripuh kieu awak ge lah. Lah kareuwas atuh. Eta mobil sabar hiji manu siapna ku si juragan. Aduh aing kareuwas ieu ratug we angen euy aduh. Pariwang ari geus kitu si juragan ngajakeun teh. Eta mobil sabaraha puluh disusunna tuh. Mobil, motor, kereta api disiap kabeh lah. Aing buat soakna ampun. Aduh. Wah. Main nama santai we, aduh. Aing soakna mah ieu aduh. Sakang eta nuju naon di dieu? Kamana tuh? Iya, kieu we. Diuk atuh jeung pulang anting kitu mah, daung buka duit, sok diuk. Asia ting balik atuh kos kana beca wae naik teh sok diuk tak kitu. Naon di teh? Oh nya tapi teh karipu euy ieu teh. Nah, naon naik mobil erek motor di juragan eta si juragan ngajakeun siga si Rosi kumaha tuh. Ah, iya tuh, Kita ngajakeun teh nyebrut ka itu, nyebrut ka dieu. Pasna belokan atau hampir-hampiran dilempengkeun teh. Eta mobil, motor, kereta api kabeh disariap atuh. Sariap itu Disusul kabeh. Aing patareuwas di dieu nya ditanyaan aneh. di mana? Eta nu parkir. Oh, halas paing dengekeun bahitut paing sia. Goblok sia. Aing lapar Nah, euy. Kalah. Urusan euy. Urusan euy. Kemana ya? Man, kejayanya kalian Ke heula. Bayar heula ieu. itu tuh. Ah, eta mah lagu lama lah. Bayar heula ka dieu. Itu kejayaan hati deket. Oh, omat sia lamun bohong. Oh. Kayak ka dieu deui guru jagoan. Alah, ngeunah euy modal pokis ya. Pokis. Sebaran Mang pokis teh Mang? Eta 2000-an. Oh, 2000-an. Anut kan adanya. Anu tah sok Alah. enak we. Kumaha orang rame? Alhamdulillah entar ada sepi teh nanti lah. Hujan wae benernya. Hujan. Ada hujan mah teu meuli atuh Pak. Kalau nyaman nu ngaliwat. Oh, hari balanya anu ngaliwat. Ieu sepi tuh tinggal di rumah kene. Waduh. Jam pulang kieu nya. Oh, tunggu ambil. Entah dewe ulah cara nu bieu geura. Bieu kumaha bieu? Oh, bieu jajan leos kedewok kana itu teh leos dekat cai cenah. Ka mana bieu lompatna? Tadi tuh rumah tante tuh. Ukuran teh kade sih lamun teu mayar awas hingga.
Jangan kurang Kali itu oh tuh pang itu saya datang deui aduh. di ka mana lompatna bieu? Tuh kan itu tuh. Kita kurang susulan heula nya. Oh kade ulah cara nu bieu. Ini kerek dua ya. Oh kade ulah cara Duit mah aya tah. Jangan. Tuh, Oh. ulang teang ka ditu. Ka dieu balik deui. Benar balik deui. Bener ieu kerek dua nya. Heeh. Duit mah aya tah hariwang tah. Heeh. Tah gua sagadeng. Nyaan teh. Nyaan. Heeh sok atuh. Ka mana ka dieu? Aduh, anu umpat ke mana, anu kacai ke mana, anu ka WC eueuh di datang-datang goblok teh. Tur aku paling kudu susulan ka itu nya. Jadi kabur ka itu bieu nyusul eueuh di. Hanya mungkin mau bah gitu mun teh mungkin tapi udah datang-datang. Aing mah keur sarepi kieu dagang teh sama di sararipu aduh goblok ya. Awas ya mun mantong di ka dieu ku aing di paredog geura sia. Aing heuh. Terus si kasebelan, meakeun aing kasebelan. Sia beak sebar hiji. Bro, Anjing sia karunya loba ka tukang dagangna teu dibayar. mah tuh Tadi son neneangan, sarua kene juragan ieu teh kurang dibayar. beak 5. Mah tuh. Ayo Ah, sarua urang teu dibayar heuh. Tuh karunya sia teh. Ayo bae lah. Ah, sia mah pagawean teh anggar we kitu. Barang hakan teh mau bayar. Agehan sadewek sia teh. Oh. Beak sabar hiji tadi. Oh. Aing sia tuh tukang dagang. Saya kena raun atau juga dia. Aing ngopi teh. Ini balayan can. Can. Bayar atuh. Mana tuh? Kan sabriji. 10. Mana Kurang beriji? beak 5. Oh, ini coba bak 10. Wah, sia kasebelan karunya atuh euy. Kasaha? Ih, tukang dagangna. Ayolah uang dikabur kalau itu ah. Ah, sia. Bayar heula sia kasebelan. Wah, kerna ieu nya wah. Oke wae eta di ka mana juragan? Eta di jalan raya. Oh, juragan nanti mah kareuas lah. Nah, aya naon? Oh, bieu di ditu nya tak aya mobil. Kumaha gitu? Heeh, mobil teh diguling kasusukan. Diguling kasusukan. Heeh. Terus? Eta cenah mah cek beja gitu. Gara-gara nama supir cenah lalai. Jadi supirna teh lalai. Heeh, supirna teh lalai cenah gara-gara teh. Kumaha tuh? Itu mah ngurusnya kasusukan diguling mobilna. Jadi supirna teh lalai gitu. Lain lalai, supirna mah jelema. Supirna mah jelema. Jelema lain lalai Tapi- supirna mah. Heeh, lalai mana teh. Tapi iya lalai, kieu lalai. Jelema lain lalai wae. Jelema supirna mah. Supirna teh jelema tapi Lalai. tuh nya cek aing lalai sudah diluhur nih lalai. Ai lalai sia mantau gitu ah aing Ah, mantau. sia we lalai sia. Ah. Bade mesin naon, Mas? Oh iya bener naroskeun ieu ari bawang sabaraha? Bawang berem. Nya Bang Beureum. Oh, sekilo bawang berem mah mira ngan salawe. Ari ieu Bang Bodas. Bawang bodas mah 20.000. Ari cabe sabaraha cabe? Cabe mah 15.000 sekilo. Eta hui. Hui mah rada awis mah hui teh nyata. Karena 20. Ari tomat sabaraha tomat? Naon ari dinya nanyakeun karek balanya moal ieu teh. Oh nyata nanyakeun harga deuk dagang urangna di ditu. Asia kasebelan. Ih kasebelan.
Oh iya kemang raja tanya hade kemang raja ya sengit kia ya oh itu bisa disambal teh itu kemang kiri teh kemang raja kita ente kemang raja gimana ngan jarang di pasar gitu kita jarang ya can ayaan buah teh kan iya encan di oh iya nu lebet nu iya tau ieu hade pisan lebet ieu buah teh ya tuh buah ini buah naga koneng iya mah super itu buah naga teh ade pokoknya mah kalau urang can ayaan tuh ade ini bener ya dagana we tayo naga mata ampun juragan mau tubruk ampun